hek bentak di lempang ratu ulah tunggu di parut kunaon ieu lempang teh deg-degan kieu sempoyongan gitu sempoyokan kieu poyongan sempoyongan sempoyok alah halo sahabat hijrah lebah mana sia teh ai maneh di mana aya naon ieu teh batu rapat eueuh sia teh alah sorry bos sampura euy nah di mana itu di pojok bos keur naon biasa we bos ngahaneutan bos ngahaneutan si duru anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si duru tegaul bos apaan tuh si duru teh meuleum sulu diriung-riung tegaul bos aya ceuk maneh ngahaneut teh naon ngahaneut teh naon atuh drink dong minum bos ade sia teh mabok ya ibro kade sia goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol harapan umum jahat nyontoan teu hade ka batur sia na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung gelo terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwow gitu Orai kawat macok nu gelo bos naon soat gitu loh najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos cicing lah kumaha abdi hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos lain masalah kitu sia teh naon ye dengekeun ku maneh aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu doraka camplak diri sorangan jadi ruksak awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng ngageringan awak sorangan dengekeun sadul susah denge-denge leheung keneh abdi bos leheung kumaha leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh tapi aya anu leuwih tibatan aing bos naon anu mabok tanpa minuman nah ayanya aya naon mabok jabatan mabok kapangkatan mabok kadudukan teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos anjir tong dikeprokan lah da lain japati aing malah eta teh ngadukung beleguk teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos aing oke di Bapak Haji Edi di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay Ibu Yani gitu bos moal karas kalam sawer-sawer tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge nya gitu bos heueuh salah kitu teh moal karasa ku obos ka peureuh aing bos ya dangukeun ku obosnya satiap aya haseup tangtu aya bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya si obos cicing wae heuh seuneu nyaho oge seuneu lain udud aya cukang lantaranana bos kekiaan teh da urang maka kara ayeuna nyekek botol bos baheula mah aing mah kieu salat lain ku dreum leuwih parah sia mah heuh sakieu mah leheung bos ari kitu kunaon nyeri hate bos nyeri hate nah putus jeung kabogoh bos putus kabogoh nepi ka mabok teu pira sia teh nah anu nyawer mana alah aduh teu dikalungkeun aduh naon di saya cacak mabok di Bapak Hajat kening alah jajak kalau hatur aduh beres jis tuh bari mabok anu nyawer anjing teh nyaho kieu mah mabok aing
Kabetaan ja. Dengan aing jadi Miss Universe dulu tuh. Loba. Gitu bos. Nuhun bapak aja tempat teh. Alah bapak dede. Nuhun bapak dede cingka gentosan anu langkung-langkung. Panjang yuswa ageng milikna nya. Sehat. Ridho pak dede. Tambihan deui atuh ridho mah. Sia mah dipenta hate minta jantung sia mah. Teuing dibere hate minta. Gitu bos. Marokana kumaha aduh aing rada haneut ayeuna mos lah ngeunahnya ka di Kang Kalungan ku duit haneut bos. Mau duit asak eta. Heueuh pirage putus make jeung mabok. Piranya. Heueuh aduh eta meuni enteng nyarios si Encep. Pira pajargeun da cenah. Lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng kutrek teu pira teu lurat leret bos pira ta bos rek kitu wae herop Ku pira. Doden wae di botol lain masalah kitu sia mabok pikageuleun kalau kitu teh sapi Oji kasar deh, tong kasar anjing sia teh. Dangukeun ku si Obos, naon? Matak aing galau, 5 tahun bobogohan bos. Tuluy. Ti poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe ka Hatek. Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mipi mitohaeun bos. Mitoha. 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar teh gogok teh sia Diumbar deui. Apan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos heueuh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe eueuh waktu nu teu kaliwat Minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bejat hati aing Watir. sakieu mah leheung bos kieu mah nah untung hati ini buatan Allah bos mun buatan Cina geus bajret bos nya bos heueuh nyaho aing oge lamun maneh galau kitu kulantar kitu cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh naon hikmahna naon meureun mana kitu oge lain jodoh maneh mata kitu oge awewena teu bener mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge aya matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana leheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga bodak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng bager deui pan leuwih nyeri mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan perih tapi eta perih teh sing jadi ubar satiap ubar teh pahit ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna eta ulah kitu sia teh kalakah molor si anjing. Woi, aduh, atas bos dakwahna bos. Coba si eta. Mal didenge kudu frustasi moal. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu mamah dedeh tra didenge ku aing. Mamah dedeh dai anu terkenal, nah geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwana mari kita Jumatan mari kita salat Jumat aing manehna tara salat Jumat bos apan awewe teu bisa abong nu mabok abong nu gelo sia geus pokona mah kumaha malah bos lah heeh aduh kalau neuneuh duit bos bisi sawek bos lang nitip lang teu dicokot di lang cilaka awas dipaok dalang goblok sia
Dorakas ya. Maing we. Nya. Maniana sakit tuh. Mending dikabikeun. Minum heula bos. Makanya. Naon eta teh minuman teh? Ieu non Amer. Naon Amer anggur merah lain bos. Arak telepel bos. Intisari naon Intisari? Topi miring. Murahan bos. Topi miring. Cipas wah mahal teuing bos. Vodka. Jack Daniel teka honta bos mending keneh ngontrak aing memayar kontrakan bos Vodka. naon atuh iya vodka teu nyaho bos vodka mah mun podol mah nyaho bos si jurig bong nu mabok sia mah naon atuh iya Nutrisari bos Rek mabok kumaha? Nutrisari piraku mabok ku Nutrisari Nutrisari nama biasa bos oplosanana nu luar biasa Dioplos ku. nah dioplos ku naon oplos jeung ciki nini bos pahang da me Allah ampun gitu bos lah nyanggeus atuh minum heula bos sok atuh buka heula ku encep ya bos Encep. tinggal bos ngabodah kieu bos mana eueuh oge cari tanah atuh maneh teh bos dukung aing po hampura di bata ku aing di botol bos cing balik atuh mana di balik bos atuh lah dukung aing bos anjir we tuh dengan ngabodah kitu mana bos mabok anjir karena saya tetap mabok wae tuh goblok gitu saya. Apaan sih ya nu mabokin nu beulekeun ka aing? Abogot.